Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, sawatara informasi anu parantos ditataharkeun ku rengrengan ais pangampi kelompok 2 kelas 11 IPS 1 seja didadarkeun dina dinten ayeuna. Edisi poe Kemis tanggal 31 Januari 2018. Pamirsa, simkuring pun Rifa Aprilian Nufala seja ngadadarkeun iber salengkepna usum hujan. Pamirsa, tanggal 31 Januari 2018, hampir unggal poe hujan turun di Kabupaten Bogor. Anu nyambabkeun lobana cai lencang di sekitar sekolahan khususna Mandua Kabupaten Bogor. Kuantaran kitu, sawarehna siswa sareng siswi ngabersihan buruan kelasna pikeun ngungkulan jadina sumabana jentik anu bakal ngajadikeun reungit DBD. Kanggo anu leuwih jentrena, hayu urang simak kegiatan siswa sareng siswi kelas 11 anu nuju ngabersihan buruan kelasna. Mangga urang simak salah siji katerangan di kelas 11. Lobana jentik-jentik reungit anu nyebabkeun lobana penyakit DBD sarta loba oge siswa anu telat asup ka sakolana. Kumaha carana supaya kelas tetep bersih dina kaayaan hiji ieu teh? Supaya kelas ieu kajaga kebersihanna, makana sakabeh siswa sareng siswi kudu ngajaga kebersihan kelasna. Contohna seperti asup kelas kudu buka sapatu, kudu disapuan sareng diempel unggal poe, kajaba jeung ningkatkeun kebersihan. Nya hatur nuhun nya teh kana ngabdosna. Ngalih kana warta anu salajengna, iwal ti ngajadikeun sumabana jentik sareng reungit DBD, hujan anu turun unggal dinten oge ngaruh kana kegiatan ekstrakurikuler di Mandua Kabupaten Bogor, khususna voli, futsal, paskibraka, jeung sajabana. Kegiatan latihan siswa jadi kaganggu kulantaran hujan anu turun ti enjing nepi ka sonten. Ieu oge cukup ngarugikeun para siswa sareng siswi kulantaran seueurna perlombaan sareng turnamen anu kudu diulukeun di awal tahun 2018. Mangga urang lajengkeun ka reporter anu nuju di lapangan. Saudara Rifa, kumargi ti enjing dugi ka ayeuna hujan teh ngarincik wae. Abdi nuju aya di sakola Mandua Kabupaten Bogor. Biasa ditingali ku salarea, siswa sinareng siswi nuju ngalaksanakeun kegiatan bebersih sareng ngalaksanakeun kegiatan rutin ekstrakurikuler dina kaayaan hiji ieu. Nya langsung wae urang tanyakeun ka salah sahiji siswa sinareng siswi Mandua Kabupaten Bogor. Sareng saha Kang? Abdi Muhammad Afandi. Di ekskul mana? Di ekskul paskibraka. Punten bade narasa kedap. Kumaha dampak hiji karena kegiatan ekskul kaganggu atau henteu? Kaganggu sih teh, soalnya karena pasukan ki dampakna lumayan oke gitu. Jadi kedeng-kedeng latihan kedeng-kedeng istirahat karena hujan latihan gitu stabil. Kumaha carana supaya bisa tetap latihan dina kaayaan hiji ieu? Apa bade di jero ruangan atau tetap di lapangan Kang?
namun itu sih tergantung pelatih oke teh. Namun misalnya masukan bagus, cek pelatih latihan istirahat lah. Tapi namun jorek kene bisa sobat yang dibangun lah. Hatur nuhun Kang karena waktunya. Ya sama-sama teh. Sekian laporan ti abdi, balik deui ke studio. Kangge ibar panutup, urang pasihan anu hanet-hanet. Nah, di Mandua Kabupaten Bogor, aya jajanan somai anu kasohor di sekolahan. Rasana anu nikmat serta pangosna anu kahontal ngajadikeun somai jadi jajanan terfavorit para siswa sareng siswi Mandua Kabupaten Bogor. Komo deui diusung bijih kieu cocok pisan kangge dijadikeun cemilan para siswa sareng siswi di Mandua Kabupaten Bogor. Pamirsa, warta anu nembe mangrupakeun pamungkas dina pidangan kelompok 2 kelas 11 IPS 1. Aya saudi sepuh urang, kacai jadi saleuwih, kadarat jadi salogam. Mugia janten menyepaneun pikeun urang sarerea. Pamirsa, ngawakilan kelompok 2 kelas 11 IPS 1, sim kuring pun Rifa Aktarilianul Falah, seja amit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda.